Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu hiji pasal. Wayun kidu sareng ngabatalkeun al wudu'a kana wudu naon ma perkara. Ieu ngabatalkeun perkara. Khoroja anu kaluar ieu perkara atanapi ma minas sabilaini tina palawangan dua goyrol mani salianti mani wa masu kubulil adami sareng nyagap kubul bangsa Adam au holqoti duburihi atawa bubuleudna duburna anak Adam bibatnil kaffi ku jerona tapak tangan atanapi bibatnil kaffi ku dampal panangan bila hailin kalawan henteu aya anu ngahalang walam su basarotil aznabiyati sarang paantel kulit nulain mahram ma'a kibarin sartana gede wazawalul akli sareng ilang akal la naumu qaidin henteu sarena jalma anu diuk mumakkinin anu netepkeun mak adahu kana pangdiukanana eta jalma atanapi kana bobokongna jalma mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Dina ieu pasal bade nguningakeun pembatalan wudu dina sabada wudu disae-sae anu wajibna disae-sae dipariasi kunu anu sunatna sae we eta wudu teh ngan eta teh sok kakeunaan ku ruksak kitu nya nyaeta ku batal naon wae tah anu ngabatalkeun anu ngaruksak kana wudu anu meunang nyae-nyae teh saur di dieu wayun kidul wudu'a ngabatalkeun kana wudu naon ma perkara upami ma kalimah atanapi harap ma namina teh isim mausul tuduh kana umum ma teh tiasa dilebetan naon wae gitunya naon ma perkara teh atanapi hayam domba ucing ma naon we umum gitunya ngamaknaan ngahartian kalimah ma khoroja anu kaluar ieu ma minas sabilaini tina palawangan dua jadi perkara anu kaluar tina salah sahiji palawangan anu dua perkara naon wae ma berarti panginten angin apos atanapi aya nu kaluar tina bujur naon wae sehingga aya bilatung kaluar atanapi kaluar cacing atanapi urang dina hiji waktu saumpamakan ngolomoh artos keur murang kalima kapungkur mah telan katelen tadina nuju ameng kaluar eta artos teh kalarasan urang nuju gaduh abdas kaluarna tina palawangan pengker maka batal wuduna janten naon bae anu kaluar teu ditangtukeun naon wae anu kaluar tina salah sahiji palawangan anu dua mangka eta ngabatalkeun kana wudu sehingga saur di dieu mah lamun teh masa umpamakan aya bilatung kitu nya dina bujur geus satengah narek kaluar ngelok deui ka jero lah sami batal eta wudu teh sebenarnya eta sami batal wuduna teh
Atau napi saumpamakan aya orai keluar tina bujur kitu nya geus huluna keluar ngelok disieun ka jero eta batal sampurna mangisi yakin keluar ngaliwat ling-liangan eta batal. Goerol mani salianti mani ngan ari keluar mani mah eta mah henteu metak ngabatalkeun ngan dumeh ngawajibkeun kana adus kitu-kitu keneh we kitu nya. Teu batal wudu ngan wajib kana adus kitu nya. Mani mah teu batal. Upami naon wadi mah batal. Aya mani aya wadi. Upami mani nya kental sapertikeun bobodas enog gitu nya. Upami wadi mah sapertikeun beas non bodas sapertikeun cibeas gitu nya. Upami beas diisikan dengan bodas gitu nya. Eta mah namina teh wadi gitu nya. Wadi mah kaluarna teh tina akibat kecapean, keluar jeung tanaga terus ngadamel biasana sok kaluar wadi eta wadi namina. Upami kaluar wadi ngabatalkeun kana wudu. Enten nomor hiji nu ngabatalkeun kana wudu teh aya nu kaluar tina salah sahiji palawangan anu dua bade naon wae eta mata ngabatalkeun. Wa masul kubulil adami sareng nyagap kubul anak Adam au kholqati duburihi atawa bubunderna duburna anak Adam. Upami kubul palawangan hareup upami dubur palawangan pengker. Tah palawangan payun gitunya dicabak bibat nil kapi bila hailin ku dampal panangan kalawan teu aya hahalang teu kahalangan ku sinyang atawa nepi ku naon ku kaen tah eta teh batal nyagap palawangan payun upami palawangan mah istri meureun palawangan payun mah gitunya upami pameget mah dakar gitunya dakar dina gagaduhan pameget aya 3 nami eta teh aya anu disebatkeun hasapah aya anu disebatkeun dakar naon teh lah hiji deui mah kanyut nama disebatna bahasa Arabna teh naon deui kitu nya hirap hasapah mah eta dina semet anu dihitan ka tungtungna helmna hasapah namina tadakar mah tangkalna gitu bagal nepi kana bagal eta dakar namina nyagap hasapah nyagap dakar eta batal gitu. Upami ganyutna mah henteu buluna mah henteu buluna da jaya kulit kitunya masuk kubulil adami al maksudna kulit upami kanyutna henteu bakal kieunya wa masul kubuli au kholqati duburihi atawa bubunderna buleudna duburna anak Adam upami palawangan istri mah dina semlet nu buleudna ieu na nu metak batal teh jadi dina gigirna mah teu metak batal mun gagaro digaro we wes kieu kieunya jadi bubunderna cauri dege au kholqati duburihi bubunderna bubuleudna duburna anak Adam kitu biwirna tah eta biwirna kitu nya biwirna kitu metak lobat carita oke kitu nya upami dina palawangan pengker sami bubunderna biwirna bubuleudna anu metak ngabatalkeunana teh eta bila hailin kalawan teu aya nu ngahalang upami kahalangan mah teu metak batal kitu nya teu metak batal dua walamsu basarotil aznabiyati nomor katilu nu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta paantal kulit lalaki sareng istri ma'a
kibarin sartana gede maksana geus baleg duanana. Upami pamegat tos yuswa 15 tahun istri 8 tahun eta geus baleg upami ngetangna tina yuswa mangka di mana-mana paantel kulit eta dua pamegat istri sareng pamegatnya pamegat sareng istri maka batalna salah sahijina henteu duanana upami gaduh abdas duanana batal duanana eta upami ngizir tina yuswa nanging upami ieu mah can yuswa 15 tahun tapi geus pernah kaluar mani eta teh geus baleg. Karek yuswa 12 tahun pameget teh kaluar mani berarti eta geus baleg pameget teh paantal sareng istri anu 8 tahun maka eta pameget sanajan karek 12 tahun maka batal wuduna istrina sami. Atanapi sawihna istri teh 8 tahun tapi neme 8 tahun geus head mangka baleg eta istri teh lamun teh masa 8 tahun tos head margi head teh salah sawiosna cirina baleg gitunya. Jadi kalek 8 tahun paantal kulit 8 tahun tapi atos head paantal kulit sareng pamegat mangka batal gitunya eta teh batal. Ieu teh dina paantal kulit teh nyaeta ajnabi anu lain mahram gitunya anu teu batal kana wudu teh nyaeta setiap anu teu sah dikawin eta teu metak batal kana wudu seperti keun ka mana upami kaluhur seperti kentu urang kaluhur mah ibu kanini nya urang teh ka ibu teu batal kanini teu batal upami pamegat upami istri kaluhur ka bapa teu batal ka aki teu batal upami ka handap sapertikeun mana ka anak kitunya ka incu tah teu batal kitunya ka anak ka incu teu batal upami nasab ka gigir berarti kalanceuk gitunya teu batal kagigir deui ka adi teu batal eta teu batal lan kakak ipar teu upami istrina masih kana di hukum gitunya upami istrina masih di hukum teu batal ngan upami tos lesot sareng istri maka nya kami mitoha mah indung keneh teu batal. Tah kami toha mah sok sanajan sos lesot sarang budakna saumpamakan urang cerai tetap teu batal kitu nya teu batal kami toha mah tos janten indung mitoha mah manawi dosa upami jalma nyebutkeun eta urut mitoha urang dosa eta nya eta indung ya atos ka indung ka ibu ka rama aya ngan anu sah dikawin kitu nya oge teu batal wudu seperti mana sapertikeun anak pabawa-bawa sapertikeun anu cerai kitu nya cerai urang teh nikah ka hiji istri tos gaduh putra hiji eta si istri teh saumpamakan pamegat urang gaduh putra istri kitu nya gaduh putra istri ngahiji tah jadi budak awewe budak pamajikan jeung budak urang teh adi lanceuk sajodo tah eta teh tiasa ditikahkeun anak pabawa-bawa tiasa ditikahkeun dihijikeun kitu nya asal ulah sasusu kitu nya asal ulah sasusu mohon ma'al ajnabiyati sarta anu deungeun-deungeun wa zawalul akli sareng ilangna akal. Oh bieu sok aya jadi masalah ye dina perkawis nyagap mayit. Wala yunkidu wudu al mayiti. Di mana-mana urang paantal sareng mayit, pamegat sareng istri saumpamakan mayitna istri, lajeng urang nyagap batal wuduna henteu.
batal anu nyagapna teu batal mayitna. Saur di dieu wala yunkidu sareng teu ngabatalkeun itu mashu wudu al mayyiti kana wuduna mayit. Upami anu masih kene jumeneng mah batal duanana upami gaduh abdas teh, upami sareng anu maot mah batalna teh ngan sahiji, anu masih kene jumeneng anu mayit mah teu batal kitu nya. Wala yungkidu wudu al mayyiti aya dina tengahna kitab Sulamut Taufik. Upami sareng mayit sok aya jadi masalah teh batal. Ulah baca bakti cenah batal deui batal cenah. Teu sawios-wios. Wajawalul akli sarang ilang akal anu ngabatalkeun kana wudu teh, ilang akal saperti mana gelo boga wudu urang teh gelo-gelo saumamakan eta batal. Atanapi ilang akal teh ku sabab sare kitu nya. Sare beut urang teh tibra kalayan sarena teh ngagoler teh ilang akal teh kan maka batal. La naumu qaidin ngan henteu batal sarena jalmi anu calik, tapi syarat mumakkinin maq'adahu anu netepkeun kana bobokongna atanapi kana tempat calikna eta si jalma. Saumpamakan urang sare bari calik dugikeun ka kerek kitu ke, tapi netep ke ieu henteu usik-usikan henteu kokorajatan ka pengker ka payun. Eta mah henteu batal mah anteng we kieu. Malik kerekot keran kayak gitu nya. Tah kitu nya asa ulah cengkat bujur, nya asa ulah cengkat bujur. Tah eta kudu mumakinin maq'adahu kudu netepkeun kana tempat diukna angkal rapat kitu nya. Tah eta mah teu batal. Tapi upami euneuk-euneukan mah kapengker kagigir eta mah batal gitu. Dan sadayana kesimpulan anu ngabatalkeun kana wudu hiji anu kaluar tina salah sahiji palawangan bade mangrupikeun naon wae kitu nya batal. Nomor kadua nyagap kubul atanapi dubur anak Adam. Nomor katilu paantel kulit istri sareng pamegat anu tos baleg duanana tur lain muhrim duanana. Nomor kaopat ilang akal ku sabab sare atawa saliyana. Shadaqallahul azim.